that will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. She'll merely be your stepmother, and you'll have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Cinderwench. Dirty Ella. Cinderella. Are you all right, miss? What did he call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I hope to see you again, miss. And are you? You have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body. It was my mother's old dress. It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags. You shall not go to the ball. Excuse me. Why are you crying? Who are you? That's better. My fairy godmother. Now, where are those mice? They're made of glass. And you find that really comfortable. Now off you go, for you shall go to the ball. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic. I have to see her again. Are you looking for this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Anissa Anggraini sareng rerencangan abdi nyaeta Elis Oktaviani ti kelas 12 IPS 2 SMA PGRI Parakamuncang. Dina video ieu kuring bakal ngabahas ulasan film anu judulna nyaeta Cinderella nu disutradaraan ku Kenneth Branagh. Identitas film judul Cinderella 2015, genre roman drama yang fantasi. Sutradara Kenneth Branagh, produser Simon Kinberg, Davin Barod, jeung Alison Seymour, studio Motion Pictures, distributor Walt Disney Pictures, durasi 112 menit, bahasa Inggris. Tanggal rilis 13 Februari 2015 di Berlin, 13 Maret 2015 di Amerika Serikat, 3 April 2015 di Afrika Selatan, 11 Maret 2015 di Indonesia. Aktor jeung aktris Lily James salaku Cinderella boga peran protagonis. Richard Madden salaku Pangeran Kit boga peran protagonis. Cate Blanchett salaku ibu tiri Ella, Lady Tremaine boga peran antagonis. Stellan Skarsgård salaku adipati kerajaan boga peran antagonis. Holliday Grainger salaku Anastasia boga peran antagonis. Derek Jacobi salaku Raja boga peran protagonis. Helena Bonham Carter salaku Ibu Peri boga peran protagonis. Sophie Mishera salaku Drusilla boga peran antagonis. Nonso Anojie salaku Kaptena Pangeran boga peran protagonis. Carita Cinderella
masih sarua jeung Cinderella samemehna. Carita ieu dimulai Cinderella leutik keneh, sedangkeun dinu animasi geus nyaritakeun Cinderella nu geus gede. Namun ieu nyaritakeun kahirupan Cinderella nu ditinggalkeun ku indungna pas keleutik, terus tinggal jeung indung Tere jeung dua lanceuk terena nu ngaranna Anastasia jeung Drigella. Terus Cinderella ditinggal ku bapana kaluar kota, tapi di jalan bapana meninggal. Saprak tidinya indung terena Cinderella teh ngajadikeun Cinderella pambantu. Dina hiji poe eta, Cinderella jeung pangeran panggih di jero leuweung. Saprak tidinya pangeran resep ka Cinderella nepi di teangan ku pangeran, terus ngayakeun acara anu bisa didatangan ku salarea mulai ti bangsawan nepi ka rakyatna. Poe eta, kapten kerajaan ngawewankeun undangan kerajaan ka rakyatna. Ku kituna Cinderella nu keur aya di pasar ngadangu ieu undangan teh, terus dibejakeun ka indung jeung ka lanceuk terena. Cinderella nu teu bisa indit sangkan bajuna nu rusak diganti ku nu alus ku ibu peri, malah sandalna diganti ku sendal kaca. Tapi ieu mantra bakal leungit lamun geus tengah peuting. Cinderella indit ka istana tidinya Cinderella panggeulisna kuat ka pangeran ge dangsa jeung Cinderella. Hanjakal mantrana beak tidinya Cinderella buru-buru balik, terus sendal kacana tinggalin. Saprak tidinya pangeran yang anu boga sandal kaca eta. Akhirna kapanggih pangeran teh jeung Cinderella terus teh hirup bahagia. Kaleuwihan film. Kauntunganna film ieu nyaeta leuwih rame tina seri animasi nu tayang saacana tahun 1850-an. Cinderella sigana nangrupikeun produksi live action Disney nu rame, kualitas visual efekna ngajak para panontonna balik deui ka zaman keur leutik sabab ku kagumna kanu sihir nu ditunjukkeun ku eta ibu peri nyaeta Peri Perlindung. Terus musikna nu khas istana jeung setting, lokasi main jeung kostum-kostumna. Kakuranganna, film Cinderella ieu geus salawasna jadi dongeng barudak sarta tangtu loba jalma geus nyaho alur carita. Ku kituna oge ngajadikeun film ieu ngarasa kirang khusus. Sajaba ti eta aya sababaraha plot twist leutik anu dijieun sangkan leuwih diterima ku akal sehat di masyarakat modern kiwari. Carita dipaku cara anu manarik jeung leuwih detail, sanajan hanjakalna aya sababaraha adegan anu masih kaciri bulet atawa malah leungit dina film ieu lamun dibandingkeun jeung versi animasina. Kacindekanna nyaeta teu disangka-sangka ngaleuwihan panghareupan panonton. Film live action Cinderella ieu ngahibur para penontonna sangkan asa asup ka dunia sihir kalayan rupa-rupa lagu anu aya di film ieu anu dipikar resepen. Pesan moral, Cinderella geus hirup sabar sanajan manehna sok diperlakukeun goreng ku indungna jeung dua lanceukna.